Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal, jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa, berarti Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok nalaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Engekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Saha jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pake ibadah malam Salasa teh. Eta engke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub, waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup, hatena bakal caam ya sapan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh musru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh belum dongkrak antrik na paeh. Pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih, teu perlu kasep, pokona menu penting etana teger. Paeh etana teu berarti. Eta lamun geus paeh mah bahaya, nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu teh paeh tah. Atawa dedeleuan bae mana irang da ngora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupa anu kitu teh. Paeh teh hatena. Ngajina neuleuan rangda bae. Paeh teh hatena. Eta paeh hate teh hese geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karat kredit Mio kuari geus mulai neuk kredit Avanza. Paeh teh hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh geus kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Titahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Meuli deui gede atuh kuan. Modar teh hate da kos. Paeh teh hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu pararae ieu mah.
Kediriung-riung kuno paeh mas. Ya unu tuh buka TV aja kau bagian 5 nu penep TV teh. Jadi pak, kula mah kuari kediriung-riung jeung modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh mah kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia paeh teh hate. Resep kana dunia teh paeh teh hate. Resep kana ibadah paeh tuh kitu hate. Jalamun hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa taala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat, di jero salat teu inget kata ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang mah keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal. Masya Allah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos itu. Paeh teh nyarana hate. Tah, ieu aya obat ya kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep. Kamaksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kabelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun kajeun amin urang-urang andakeun geus pokona urang mah urang yang namanya lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya nih perep nih tahu nih perep cek kami teh emang perep apa ini kalau kena hidung lu nih nggak jawab lagi gitu amat cek kami teh siapa dijawab pakai dalil ge tetep bae kudu make perep siapa. Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade milih guru sing hade milih babaturan milih rekan lantaran besi tepa teh lain kurap bae eta ismu amin rais tepa bahaya acak-acakan kiblat jadi ngidul gua lihat eta gara-gara tepa anda kos gitu. Masya Allah segade kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese salat maghrib mantap salat maghrib salat awabin mantap salat awabin salat 20 rakaat mantap salat isya urang salat isya mantap salat isya ba'diyah isya tas ba'diyah isya salat 100 rakaat di beda sholat mambo ilok burung ngap biasa aya deui nu sholat ba'da isya terus datang ka subuh tama beuki abo tama ngan ulah teh kitu teh ulah kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya bae biasana ahli-ahli tariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban jangnya doang urang mah urang sakali deui ulah make salat kos kitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama
Masya Allah.